cai atuh da teu boga naon bibi mah. Tadinya. Ada sak lah dia. Dari mana? Tadi dia, tadi. Oh, dari dia. Nya tuh. Abi lungsur heula. Nya sok. Bias teh amang ka ditu. Bias, mangga ka bumi heula we eta Oh, nya tuh. Pada amang ka itu. Nya. Pada mana bumi teh? Itu apa di ditu? Nama tuneng ti payun. Mohon. Assalamualaikum. Bi. Iya Nyai tos uwi. Assalamualaikum. Yap nyi, harieu. Budak tekat burit-burit teuing pulang ti mana atuh? Duh, era aing. Iya kalebet. Jeung saha ka dia teh Sareng nyai? si Aa tadi teh di jalan pernah ngiring uwi. Sok atuh ke warang kalebet. Iya kalebet. Tekat burit-burit teuing nyai. Maya teh ti mana? Wih di warung Bi tadi teh. Jeung saha atuh ka dia teh? Sareng si Aa di luar. Sok nyar-nyar pi kamelangeun Geus peuting ka cidana mah. Kolot mah melang naon. Sok ujang atuh ka dia kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi abi ka dieu deui. Ya sok calik. Kaitu nyai. Kumaha damang bibi? Nya etan cai atuh ka itu. Saya Amang kumaha mamun damang? oge. Kumaha damang? Saha teh ai teh? Abi si Sujang teh Di mana? ti Lebak. Aya maksud jeung naon ka dieu? Hayang amang we jajab si Neng bieu teh. Wah, ti mana jeung si Neng? Penak di warung abi teh. Nya Gurit jeung naon atuh budak teh Kurit teuing atuh. depan tebih bieu teh. Abi teh. Tama kapegat hujan ya abi teh. Sok tah cai atuh. Da bibi mah teh gaduh mamun. Ngawios cekap. Ujang teh di mana? Abi ti paling Lebak bibi. Ti paling lebak di mana sekarang ninggalian bibi mah? Nya abi mah jarang keluar pan ti bumi. Nu bener, ujang teh di mana? Ujang teh boga gawe. Atos bibi abi Gawe kena naon? perairan bibi. Nah, kakak kadenge gawe perairan. Bagian ngusep bibi abi mah. Oh, ngusep. Nya. Tawa ka yang bobogohan heula, ari can boga gawe mah. Nya da lain aya teh mah bibi teh kitu, kan heueuh sing boga gawe heula we. Eme genah. Lagi rengseng bibi na we. Sok tah cai atuh da teu boga naon bibi mah. Tadinya. Sami di ditu ge da teu aya nanaon. Manawi teh di abi hungkul teh aya tapi Oh, da atuh kumaha ninganan kieu da si Nyai mah heueuh cicing jeung bibi. Kumaha meureun da kieu matak kahayang masing boga gawe heula we, ujang lamun hayang ka si Nyai mah. Da kumaha tuh? Ai teu boga gawe mah lain heulah bibi mah nya pek bae we ai dek wawuh mah kitu ngan ai kot bobogohan mah ulah bakal we da kumaha ai can boga gawe mah meureunan. Da atuh kumaha bibi da abi teh cinta banget kasih Neng Wulan teh. Da atuh kumaha ujang cinta oge ari pagawean can boga mah kan puguh. Naon eta teh di perairan nguseup we atuh meureunan. Teu puguh bibi mah teu doa encan. Amun kitu mah ujang tah kieu ye geus boga pigaweun dina nu kieu heueuh we ai perairan naon teu kaharti perairan naon. Perairan naon? Nguseup we sing puguh. Bukan sami eta ge. Nguseup mah pengaduan. Moal menang duit nguseup mah. Nguseup mah. Ukur ulin nguseup mah. Osok bibi osok abi sok ngengeng atos. Mun menang 1 juta 2 juta masa kali nguseup eta mun menang hiji mah. Ya dek kumaha atuh dengar-dengaran lagi nguseup. Beda ujang gawe. Atuh yang nguseup mah meureunan ukur nguseup. Kabisana oge nguseup. Moal baka bibi mah. Ai kuradak amang mah karya we amang nganan tong wakai. Etan mah bobogohan mah teu etan bibi mah. Nah, udah ai can puguh mah usaha atuh da kumaha. Da kudu puguh, kudu jelas usaha. Da mamang atuh abi teh naksir da kasih Neng mamang. Nya sing boga heula pagawean nu bener.
atuh kacirana masih neng dek di bere naon meureun ai can boga pigawean anu bener mah bibi mah ulah gawe nu bener kos batur ka itu ka bangunan naon teh atuh nguseup mah kudu nguseup pengedulan Gerengseng na bibina. Tapi aya ieu alat-alat teh loba ieu alat-alat. Eta ieu amang asap amang oge di perairan. pelahiran sarua Sarua amang oge nya. sarua ngan teu ngahijikeun emang mah Bangen teu amang jejeurna amang. wah atuh lain bangen deui da mah Atuh omongan hanyir gitu berarti jejeurna atuh damel di abi atuh sakantenan amang. Bagi hasil sareng abi. kan aya rek naon nguseup mah teu gawe mau menang duit nguseup mah gua san puguh usung gawe nguseup naon nguseup pengedulan karena ngusupna ge Nama ayeuna mah duka isuk mah mah amang. kenur ayeuna nya ngajojot ngin hurap heula Nya ayeuna mah nya isuk mah boa nguseup mamang ge. carek tong nguseup nguseup loba pigaweun ge mah barakang nguseup Nya tuh bibi abi mah bade ngareuyeuk euy. atuh cai-cai heula kadinya bae opieun oge meuni Nya wios. Sami di abi oge da teu aya nanaon. Manawi teh di abi. kumaha nganyang oge da ari teu nyaho mah nya tak metak cai we kadinya sugan teh sorangan we ka warungna teh budak teh Teu dijajabkeun pan ku abi amang. Melang pan. Nya anu nganterkeun kubu wios atuh panginten mamang wios teu. bae sakali-kali mah anu lila teuing di dieu teh da opieun keur mah kok Nya wios ke lamun abi nuju sae di perusahaan abi ke nyanak ka amang. sok gawe heula sing suson-soson ari hayang kasih nyai mah kayak geus menang gawe ka karek kade deui gawe teh tong nguseup atuh naon we ngobrol-ngobrol sibet ngalak suluh gawe teh nguseup da nguseup mah pengadulan Nya tuh bibi isukan abi dek ngobor simut. Wong itu. cangkilung ngalah suluh naon teh Naon amang cangkilung amang? Naon cangkilung teh? cangkilung hileud awi yang Kangon para naon? manuk yang naon ge nguseup malah no pakarange atuh daripada nguseup mah Nya amang. menang keneh Nya. noga karange Nya amang nya bibi. Abi mah bade ngeureuyeuk bibi, tapi abi hayang ngiring heula ka jaman wios sok teu. tuh ka itu tuh Amang wios teu abi ngiring ka jaman. jadi wae Nya dekat cai mah nya teu palih mana. tuh ka itu tuh sok ka itu ka dapur Neng bade ngiring heula ka jaman. naon patangi aja ngelaki kitu Bibi atuh wios da. bisi katempuhan kayak ku si mama heganan si mama tetos nitipkeun ka bibi rek di kumaha kayak bibi anu ka eteunana kacarekanana ku si mama bibi teh melang hegan geus katitipan ku si mama rek kumaha omatnya Nuhun. Astagfirullah. Ya naon anak-anakan teh eueuh. Si Sujang teh. Di atur ka bongrang. Astagfirullahaladzim. ya keur muka karek ka dieu budak teh Awas sama ka dieu deui antepkeun. Mau balik jeung make parabot deh. Geus eta mah tong mun panggih Balik, diantepkeun. kudu balik ya. Naon lalaki kitu kabur weh bari jeung di dapur bongrang naon segera dibaekeun sekali ditamplokeun. ngeureut parabot budak teh Kemana sih teh? Aya teh nyai. Teu aya, kemana nya? Nyaan budak teh lurus tuyung kitu mah nya kakan oge nganyang ka imah. Heeh. Terus tapi kan kakak nyaan teh pamitan teh naon.